Paslun ieu hiji pasal bade ngabahas mertelakeun kana masalah cai. Kabeh jelema cai nyaho. Cai mah nyaho rek kolot rek budak pasti ngaran kana cai mah nyaho. Ngan ke cai aya nu bisa dipake ibadah teh nu kumaha? Aya cai nu bisa dipake ibadah, aya cai nu teu bisa dipake ibadah. Aya cai bisa dipake wudu, dipake adus, dipake mandi biasa, bisa dipake ubah piring, bisa dipake nyeuseut, bisa dipake ngepel, bisa dipake nginum. Hiji. Kadua aya cai teh teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake adus. Nah, bisa dipake mandi biasa, bisa dipake nginum, bisa dipake nyeuseut, bisa dipake ngepel. Dua, nu katilu aya cai teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake adus, teu bisa dipake mandi biasa, teu bisa dipake nyeuseut, teu bisa dipake ngepel, teu bisa dipake minum. Jadi tilu cai teh geuning rupa. Taya nu kumaha model caina almau ari cai eta qalilun aya cai saeutik wa kasirun aya cai loba. Bedana cai mah nyaho, saeutik nyaho, loba nyaho. Ngan aya bedana. Kumaha bedana cai saeutik? Nu kumaha cai anu loba? Tangke cai saeutik bisa dipake wudu. Tah, ka aya cai saeutik teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake adus, tapi kadang-kadang bisa eta cai dipake wudu, dipake adus, ngan aya syaratna. Ayeuna kumaha bedana cai nu saeutik jeung cai anu loba? Anu bisa dipake wudu, bisa dipake adus, bisa dipake sagala rupana al-qalil. Ari cai saeutik bedana jeung cai anu loba madunal kulataini cai anu kurang ti 2 kula. Di mana cai kurang ti 2 kula teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake adus. Ngan eta cai bisa dipake mandi biasa, bisa dipake ngubah piring, bisa dipake minum, bisa dipake nyeuseut, bisa dipake ngepel. Cai naon kitu sebutna? Cai mustahmal. Di mana cai kurang ti 2 kula? Ari 2 kula ke baraha? Wa qadruhuma, apa pensal di tengah. Wa qadruhuma bil masahati bil marbani jiroin. Wa rubu'i tulan wa udon wa imakon bil ziroin al adami. Nu disebutkeun cai 2 kula teh nyaeta 500 liter. Apa teh? Di mana cai nakoba? Obat nabat. Cai. Eta cai teh aya 500 liter. Bisa dipake wudu, bisa dipake adus. Tapi lamun eta cai kurang ti 500 liter. Nah, kurang ti 500 liter, pokona mah rek saliter kurang 500 liter, eta cai teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake adus wajib. Naon sababna? Di hukuman eta cai teh cai mustahmal. Hartina mustahmal teh cai geus dipake. Pokona setiap cai kurang ti 500 liter lamun kacaba eta cai di hukuman eta cai teh mustahmal. Teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake adus. Teu meunang. Teu sah wuduna ge, teu sah adusna ge kurang ti 500 liter. Kumaha ukuranana? Cek tadi ukuranana waqat bil masahati lebarna sakieu. Tah. Sakieu ngan ulah pendek ukurna, nu bisa menjangkau, pae panjang leungeunna. Sakieu baraha taki? Sameter apa sameter kurang? Kurang 70 eta 70. Lebar sakieu, nah panjang sakieu, jerona ge sakieu. Tangke di mana jero sakieu, lebar sakieu, panjang sakieu, di mana cai pinu eta teh ukuranna 500 liter. Nah, lamun arek leuwihan kurang, jadi kok lamun bakna gede mah, bakna gede mah kajian caina satengah ge leuwih ti 500 liter.
Kade kurang wudu ge. Ayeuna kumaha? Can tadi ayeuna cai mustakmal kurang ti 500 liter. Umpama aya 400 liter ke pada sebutna cai pas loba. Nah, aya geus kacaba mah tetep bisa pakai wudu teu bisa dipake adus. Ayeuna kumaha lamun cai na ember? Pan baheula bisa cai saeutik kurang ti 500 liter. Ka ember aya saember aya 5 liter. Nah, ember 5 liter bisa cai saeutik dipake wudu. Tadi mah teu bisa ngan syarat eta cai di mana rek dipake wudu, di mana rek dipake adus, ulah kaca. Ari nabak mah geus wugu, kajenting kaina loba jadi saeutik, tapak kaca hukuman mustakmal. Kumaha mun cai naimbar? Cara kolot baheula, ban baheula mah can aya sanyo, can aya jepang, can aya keran. Malah minum ge lain di dapur ieu na ember. Nah bae teh, ini ayeuna nimba langsung minum. Alhamdulillah terjadi penyakit. Tah. Amun ayeuna cai nek ember pake wudu. Tah, urang nimba emberna kaluhurkeun. Ember kaluhurkeun. Begitu cai naik kade keur mahekeun cai, kan eta ember kade kaca. Dibahekeun kan ember kaluhur atau dibahekeun ka handap khusus minum, saember ditakeun kaluhur di bolongan. Di liangan dipake wudu, bisa dipake wudu, bisa dipake adus. Sabab naon? Teu kacaba. Jadi cai saeutik nu taina geus kacaba, nu taina loba, teu aya ngurangan, teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake adus. Sabab cai na mustakmal, kurang di 500 liter. Ayeuna cai murni menanyokot langsung. Tina ayeuna jepang, tina emberkeun terus ember kaluhurkeun di bolongan, dipake wudu, dipake adus, meunang eta kajenting saeutik syarat teu kacaba. Ayeuna lamun wuduna, wudu ember. Urang cai di kobok na ember teh teu meunang, teu sah. Namun sababna meunang lain torekat urang. Torekat para wali syarat ceukna kitab Fathul-Muin meunang wudu cai na ember. Ember di kobok. Pancet tadi bener cai 400 liter ge lamun cai na bari wudu di kobok teu teu sah wuduna, teu bisa dipake adus supaya mustakmal. Ieu mah na ember lain abak-abakna can na ember. Nah ember, nah dia nak keran, umpama dengan emberkeun, terus dicairkan di kobok dia mau pakai wudu, menang, pakai syarat. Kumaha syaratna? Di mana keur nyium ulah ragak sakecal kulit. Kumaha sabi bisa teh? Hah? Bisa. Keur waktu nyium hiji diniatan eta leungeun teh, panyium, nu kadua syarat. Begitu nyium ulah ragak sakecal kulit kana eta cai nu aya ember. Bisa mah? Lain torekat kurang kita mah udah lain aturanana. Coba lamun teu ngaji nyawa waduh udah keur mah udah jual poe wudu ge teh bener teh teu bae nya komo lamun teu ngaji aduh nyawa-nyawana atuh wa kasiru ari cai loba geus jelas kulatani ukuranna 2 kula 500 liter. Ayeuna haji kumaha lamun cai na toren di luhur cai teh ngan aya saeutik setengah ember saeutik udah teh wudu sedengkeun cai teh ngan saeutik meunang naon sababna teu kacaba. Di mana geus kacaba alat hukuman mustakmal teu bisa dipake wudu teu bisa dipake adus. Lamun cai eta teh umpama cai 500 liter. Nah, udah teh biasa wudu di kobok. Tah kobok sah. Pas sorena urang teh wudu teh ngurangan cai teh teu bisa dikobok. Mustakmal tambahan deui kocorkeun di mana geus minum kakara ku urang bisa dipake wudu. Ayeuna kumaha lamun daerah pasawahan. Mana sok aya pasawahan cai teh sok aya dina mocor dina cokot cai di sawah teh. Aya nyeun bambu atau paralon diasup di sawah. Nah, caina heran. Nah, melocor halus urang dipake wudu teu sah. Naon sababna? Eta sawah campurna najis. Bisa eta cai dipake wudu, pake mandi adus, kumpulkeun heula nyieun bah. Cai kajenting lain cai sawah, lain cai nyusu, lain cai di gunung, ieu mah mutlak di sawah. Pasok di bolongan gagalana. Tah, ayo we pada heran pake wudu, dipake wudu, pake adus, aya dinya teu sah. Wudu jeung adusna, naon sababna? Eta sawah campur najis. Ngan bisa eta cai sawah kajenting campur najis oge, bisa dipake wudu, bisa dipake adus, syarat dikumpulkeun bisa dikumpulkeun heula supaya leuwih ti 500 liter atawa 500 liter kakara bisa dipake wudu, bisa dipake adus. Daya alqalilu ari cai saeutik eta jangan jatuh bisa jadi najis bimuku inat jasati ku sabab kaginaan najis wa illam yatagoyar sanajan teu berubah caina. Contoh
tong sumaona cai anak ember. Ember kan saeutik geus puguh mutlak. Cai dinabak. Ukuran teh kurang ti 500 liter. Aya 490 umpama. Eta cai teh kakeunaan najis, kaisian cacak. Cok teh cacak gede nanti bayar teh. Leutik cacak mah. Tah, eta cai kajeun teuing ka tempatna loba, herang, bersih. Teu bisa dipakai wudhu, teu bisa dipakai adus, teu bisa dipakai mandi biasa, teu bisa dipakai minum, teu bisa dipakai mbah piring, teu bisa dipakai ngepel, teu bisa dipakai nyeuseut. Naon sababna? Eta cai dihukumanna najis. Ayeuna contoh caina direum, katepuna gede, jago hiji beneun hejo. Eta teh lamun pinu teh encan main 500 liter, paling 200 liter. Baragi, aya 200 liter. Encan tapi kan 500 liter. Kok katepuna aya hejo mah gede bersih, umpama eta na drum hejo, caina ngeusian pinu. Nah, lamun kurang dipake wudu meunang ngangsara, ulah kacaba. Eta si drum cai dreumna. Nu kadua, lamun eta cai kajeun teuing herang wa ilam yakan bayar sarajan teu berubah warnana, rasana, bauna ngan eta cai kakeunaan najis saeutik, kakeunaan najis mah teh cak dihukuman najis mending baekeun. Teu beda kos minyak kalapa. Ayeuna minyak kalapa kade tukang gorengan, tukang masak. Di mana tos masak kekencengan tutupan. Tong siga ning saeutik, tong saeutik keur loba oge eta minyak na gerengseng. Kaisingan ku cacak saeutik eta minyak kalapa najis kabeh.